Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana wilujeng patepang desa simkuring aacing kleng ngalangkungan channel aacing kleng genep salapan. Mudah-mudahan para wargi sadayana sing adina kesehatan lahir batin diaragengkeun rezekina tur salamina dipupru ku kanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tila wargi simkuring haturkeun nuhun kana sagala pangrojong ti pala wargi sadayana. Boh nu parantos masihan subscribe-na, nge-like sareng nge-share-na. Oge nu parantos ralebat komen-komen hatur nuhun pisan pala wargi. Mugia segala kasayan pala wargi sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mangga wargi sadayana urang sami-sami Bandungan deui. Cerita nyambung Gunayaksa bagian ke-7 karyana Kang Basara. Mudah-mudahan saum para wargi sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala tuh mudah-mudahan urang sadayana lebet ka jalmi-jalmi anu takwa. Sok para wargi betot bantalna ngepingkeunana bari ngadepong seruput cikopina am goreng ulena prung wilujeng ngadangukeun. Wanci sore di pasesian Gunung Lantung pernahna lembur Ciletik katingali ti unggal susuhanan ti pawonna masing-masing eta imah mungkin kasebutna saung zaman harita mah lain imah meureun ngaranna boroning kasebut lembur Ciletik nu aya di pasesian Gunung Ciletik. Da kangaranan lembur gedege ku zaman harita mah can aya imah-imah nu ublug ablag jiga zaman ayeuna. Hatupna ge masih keneh ku eurih jeung induk zaman harita mah. Komo can aya nu make kenteng atawa asbes kitu deui komo beton mah can aya. Sanajan kasebut imah juga di zaman harita atau kasebutna jalma beunghar zaman harita atau jalma pangagung cek paribasana saukur bentukna hungkul ngajeng bleng gede tur tohaga kai-kaina tapi ari model hatipna angger sarua jeung dindingna nyata ku injuk atawa ku entepan eurih kitu deui dinding kuribenna paling ku bidik dina zaman harita mah can aya anu ditemok model ayeuna make batako, make bata atawa make materi-materi bangunan nu lainna. Komo ieu lemur leutik bari pangesinangan saukur jalma-jalma biasa. Jadi imahnya disebut saung lah ceuk paribasana. Basajan pisan. Dina wanci sore harita katingali ting paletek haseup ti pawana masing-masing eta saung jigana meureun keur kukuluban atawa naheur cai. Ari di saungna keelan harita keur diuk dua jeureum jelema hiji aki-aki jeung hiji budak ngorah. Tayalian eta teh keelan jeung incuna nyaeta Jang Aksa. Nu ayeuna geus ngajengleng jadi jajaka kasep.
buuk panjang satonggong ngahaja manehna hayang dipanjangkeun awakna jangkung letik tapi parjal sepiran jeung katingalina keker pisan eta budak teh. Jang Aksa kacaritakeun harita umurna geus nincak 17 tahun. Jang Aksa geus jadi jajaka nu nyangkem segala rupa ilmu penemu tinu jadi akina. Sakabeh ujian keur kekuatan awakna dina waktu 7 tahun geus lulus kabehanana tur sampurna. Sanajan saawak-awak Jang Aksa pinuh kurut pangraket tinu jadi akina. Dila-dila awak Jang Aksa jadi wedal sorangan. Awakna jadi weduk teterak ku pakarang. Utamana awak nu sering karangket boh di tongkangna atawa di hareupna. Duka kumaha? Duka kulitna anu jadi kedeplik sasangaleun, duka meureun salila dipeuseuh ku satiap pangraket ku akina sok bari di jihad meureun di jampean pamake. Atuh tanagana ayeuna geus kacida pisan bedasna. Tangkal kai segede beuteung munding wae mah sakali ngabalangkeun ge bisa aya kana 5 pikeun ka 8 tumbak mah eta teh. Kitu ceuk nu ngabohong mah. Ada abong dongeng palawargi. Keun lah penting mah hiburan nya palawargi. Mungkin wae palawargi zaman kapungkur mah karitu pengintennya. Ngabogaan tanaga bedas anu kitu alatan ku sering latihan unggal poe. Manehna ngangkatan kai-kai galede turu naik kana tangkal saringin eta teh. Nu di luhur gunung teh. Atuh dina kacepatan gerakna ayeuna geus bisa nandingan akina malah buah leuwih. Jang Aksa dina ajeleng-ajelengan atau aceleng-acelenganana awakna geus jiga singut. Manehna sering luluncatan ti puncak gunung lantung ti tangka kana tangka atawa luluncatan tina jungkrang nu sareukeut ku bari jeung bangun hampang kacida geus tara kadenge ngaluarkeun sora eta teh bari jeung jiga nu hampang awakna teh ngaleuwihan ti monyet atawa lutung. Namun geus ngaragerekeun maneh ti puncak gunung lantung jiga kalakuan hapunten jika kalakai murag nyaho-nyaho cele aya dina buruan dapur saung akina teh teh. Kacida palawargi nya. Mun teu kitu mah rame palawargi lah. Ieu mah dumai dunia hayal. Pangarti ngahampangkeun awak duka ti mana Jang Aksa bisa kitu. Da akhirna mah ngajarkeun teh ngan saukur usanang acang bari jeung dibere saeutik wiridan-wiridan anu nambahan kana karikatan atau kacincengan diri manehna eta meureun pangaruhna teh. Ayeuna tonggoronning tungkul ngan saukur 3 meter jeung anu katingali nyonyos. Dalah ti cadas ka cadas anu jarakna jauh ge bisa diluncatan ku Jang Aksa teh. Atuh dina ulin gerak alias bela diri jigana hese keur ayeuna sapantaranana nyangan lawan anu sapadan. Estu pelik amun latihan jeung Ki Elan. Kalolobanana Ki Elan nu sering kadese duka meureun pedah umurna nu jauh beda. Ari Elan kaayaan ayeuna beuki ngolotan geus loba masrahkeun sagalana ka incuna dina urusan ngebon. Paling sakali-kali mun hayang ngalongok ka kebonna. Kitu teh lain ku umur-umur teuing ngan sabenerna mah Ki Elan leuwih loba ngaringkeb maneh manekung kayang agung pikeun ngadeukeutkeun diri lumeh rumasa umur geus cuat ka hareup. Ucu hidup geus dewasa segala latihan
keur katangingasan jeung kekuatan awak hidup geus sampurna cek Aki mah Kasep. Atuh dina ulin gerak segala jurus hidup geus hatam. Aki geus nurunkeun sakabeh pangawruh nu aya di diri Aki ka hidup. Cek Elan kitu na teh bari ngaregot heula kana teh tubruk nu aya dina batokna. Alhamdulillah Ki, aksa ngaturkeun nuhun pisan kana kanyaah Aki nu taya hindana. Aki nu ngantik ngadidik ngurus aksa teh alit dugikeun ka aksa tiasa jiga ayeuna. Aksa kumaha wae oge moal tiasa mulangkeun sagala kasayan ti Aki. Mugi Allah Subhanahu wa taala nu malasna kana kasayan Aki. Cek dang aksa beri tunggul nunuk ajrih pisan ku Akina teh. Kasep ucu ngajig-jig kadinya hidup teh. Hidup incu Aki lalaki hiji-hijina. Aki nurunkeun segala pangawruh jeung pamake ka hidup. Sabab hidup nu bisa anleh tur kayeng daek narimana. Kanyaho anak-anak Aki modal uwa-uwa hidup eueuh nu ngabogaan tekad anu kuat jiga hidup. Sarwa wae keur Aki mah rek anak atawa incu nyaahna teu dibeja-beja Kasep ngan ka hidup leuwih sabab hidup mah nurut kayeng boga tekad anu kuat jeung ngajodo dieu meureun eta utamana mah. Papagah ti Aki omatna Kasep segala ilmu penemu jeung pangabisa nu geus dicangking ku hidup ulah dipake sombong komo dipake harak deleka gunasika kadengen-dengen mah tapi kudu sabalikna dipake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Aki yakin hidup bakal jadi jajaka pilih tanding. Ku hal eta sakali deui poma ulah adigung adibuna asa aing teu batur agul ku payung butut dumeh urang boga pangarti kaharti ucu. Ceki Elan nutup seukeut kanu jadi incuna. Sakali deui Aki ngaturkeun nuhun kana sagala piuruk ti Aki ku aksa diestokeun pisan Ki. Cek jeung aksa angger teu wani tangah kanu jadi Akina. Kasep engke peuting Aki rek ngurunkeun deui hiji pangarti anu panganggeusan keur hidupnya Kasep. Ieu ilmu bisa kasebut keur langka ku zaman Aki baheula keur ngora mah Kasep. Hidup geus manjing narimana boh umur kitu deui dina ilmu lahiran. Jadi geus meujeuhna Aki rek nurunkeun ka hidupnya Kasep. Ceki Elan alias Kiranggae atau si mata dewa jujulukan waktu kurun murana harita. Dan aksa curing kahat ngadenge guruna sekaligus Akina rek nurunkeun hiji ilmu puncakna nu cenah kasebutna langka. Padahal dina waktu ayeuna ge dan aksa geus ngapimilik sababaraha kasakten ti Akina. Mangga Ki insya Allah aksa tiasa nampi sang tiasa ngamalkeun anak. Cek dan aksa wanci nyerelek wanci sore geus kaganti ku peuting. Kaayaan di lembur Cileutik combrek kacida di imah anak-anak Ki Elan manis simpe geus sarare tibra jiga nama. Palawargi sadayana salila 7 tahun geus loba parubahan di kulawargana Ki Elan. Anak Mud, Rojak jeung Sani nu awewe
geus kalarawin saprak diberi kebebasan ku kolot-kolotna sering sina arulin ke tempat ini akina sabelah nya merenang jodoh tur dibawa ku salakina sewang-sewangan jadi geus maracakal sorangan tengah hiji deui jeung kolot-kolotna. Balik deui ka imah Ki Elan jeung Jang Aksa. Harita duanana geus saged. Kasep, Incu, yuk tuturkeun akinya. Cek Ki Elan harita keluar dibarengan ku Jang Aksa ti saungna. Sanggeus di luar luak dieu Ki Elan teh. Tuluy tanggah ka langit nu baranang ku bentang. Malah bulan geus sapotong meni ngumpray. Ki Elan harita ngulibet katukangan imahna dituturkeun ku Jang Aksa. Sanggeus ditepangeun imahna atawa saungna, jorelat. Ki Elan jojorelatan paudag-udag jeung incuna meuni kokolebatan nembus poekna peteung peuting nuju ka kidulkeun. Jojorelatan teu nuju ka puncak Gunung Lantung, tapi nuju ka hiji pileuweungan. Jang Aksa sajaroning kokolebatan nuturkeun akina galecok we dina hatena teh. Bade ka mana aki teh? Asa kakara ka daerah ieu mah ye. Kituna teh barjeng matana nu geus kalatih nutup kana jirim guruna sakaligus akina ku kokoleban dihareupeun manehanana. Ngaso lapal wargi sekelapnya, ngaso.
Mangga wargi sadayana urang sami-sami Bandungan deui. Alhamdulillah masih kene satia manco di payunan radio transistorna masing-masing. Sok palwargi betot di bantalna tahnya. Kuping kenana mangga bari nangkara. Urang sami-sami ka Bandungan carita nyambung Guna Yaksa bagian ke-7. Purung palwargi mangga bade bari nangkara bari boboh Wilujeng ngadangukeun. Peuting beuki combrek hawana kacida pisan ngecepna. Asa nyiwitan kulit anu tembus kana sungsung, jempling combrek. Sekali-kali kadang satu-satu leuweung tinggal laur di jalur leuweung. Mungguh matak pikasieun jeung pikakeungeun. Tapi keur dua jiring nu harita keur leumpang di atas jalur leuweung, bangun eueuh karingrang, teuneung dudeung eueuh kasieun. Sanajan poek mateng ngebelegbeg, teu katinggal ngutek-ngutekeun curug-curug acan ceuk paribasana, tapi keur maranehna jika keur leumpang dina wan Cibeurang we eta dua jiring teh leumpangna beuki asup ka jero leuweung teu lila reg ngarandeg eureun. Kasep ieu leuweung Ki Ageng Serang tempat aki baheula nyuprih pangarti di dieu Kasep. Horeng eta teh Ki Elan jeung Jang Aksa teh. Di hareup aya curug nulung kawin jungkrang, hidap kudu asupnya ka jero eta curug. Wayahna didinya hidap kudu mujasmedi, di jero curug aya batu lempar, didinya hidap pusirkeun pikiran jeung hate hijikeun, pantengkeun kana mere segala kakuasaan ka urang sakabeh. Hidap samemeh ka jero eta curug, apalkeun heula hiji wirid ti aki nya Kasep. Ceuk Ki Elan harita ngadeuketan ka incuna. Wayahna sakali ku aki dibaca, hidap kudu langsung apanya, kumaha sanggup. Ceuk Ki Elan neuteub ka incuna nu teu katingali ku panon lahirna saking ku poek-poekna di atas jero leuweung teh. Mangga aki, ceuk Jang Aksa pondok. Pantengkeun nya sing fokus, tur madepnya ulah nepikeun ka diulang. Sabab mun nepikeun ka diulang berarti hidap gagal. Hidap kudu nunggu 7 tahun deui kakara bisa boga kesempatan deui pikeun meuli ieu ilmu kaharti Kasep. Ki Elan negaskeun deui kana jadi incuna eta Jang Aksa. Jang Aksa ngarengha panjang, mangga Ki insyaallah, ceuk Jang Aksa bari ngirimkeun panonna. Pikiran Jang Aksa galecok. Hapunten, pikiran jeung galecokna hate harita ku Jang Aksa bener-bener dikosongkeun. Mokus kana naon murek diwiridkeun ku akina ka dirina. Ki Elan harita nompokeun bibirna kana ceuli incuna. Dernyem sorana ngagerendeng anca. Teu dila ngomong deui. Kumaha kadange Kasep jeung apal hidap? Ceuk Ki Elan melong kana jadi incuna bangun hariwang sok sieun incuna henteu apal berarti gagal kudu nuan 7 tahun deui. Bae Jang Aksa harita ngebetakeun panonna. Insyaallah Ki abdi apal, ceuk Jang Aksa. Alus jig ayeuna nya duncatuh ka jero jurang terus asup kana jero curug
kadek gunakeun segala pengerti hidup nu meunang latihan sanggeus kapanggih batu anu lempar teh hidup diuk didinya bari baca nu bieu nu diharewaskeun ka hidup. Setiap sekali narik napas baca 15 kali napikeun kakek ayat tanda dibere isyarah ku aki ti dieu nya jeung hidup ulah dibaju kadenya wayahna salira can dititah hanjat tur dititah bentah mah ku aki hidup terus zikir saloba-lobana kadenya sekali narik napas 15 kali hidup kudu mengawiritkeun nu diharewaskeun ku aki. Gahartoski syukur jig sing husunya pancegkeun raga batin jeung pikiran hidup jadikeun kana hiji tujuan sok aki di dieu nungguan hidup. Mangaki pidoana ki aksa bade kahandap ki cek jang aksa jerat awak jang aksa kokolebata sanggeus nepi ka jurang nu kadenge nak sorat curug yang aksa nutup seukeut pisan ka curug kucaina buruh mata kedung tur gede pisan yang aksa sanajan saukur kacangan ku bulan nu sapotong manehna bisa nangenan jika kumaha jenglengna curug nu guruh jeung semu seah kujaran eta jungkang mongkleng teu katingali kalmang-kalmangna acan tapi jang aksa nu ngabogaan indra pangrungu jeung indra penempo nu geus kalatih manehna awas ka jero-jerona eta jurang nu katingali ngan saukur batu-batu hungkul nu sareukeut jeung nalukutan. Jang aksa harita ngawatek ajian sutra banyu nu ngalantarkeun awakna jadi hampang kacida sebenarna mah teu ngawatek eta ajian ge keur jang aksa bisa luncat kana eta jungkrang tapi eta jungkrang kacida pisan jerona tur dihandapna kacida pisan tarengtongna ku batu-batu nu sareukeut tur deueur kapaksa salianti ku ngagunakeun ajian punten kapaksa salianti ngagunakeun keahlian ge nya kapaksa manehna harita ngawatek ajian sutra banyu teh kalayang harita awak jeung aksa nyirorot jiga manuk walet nuju ka jero jurang nyirorot cepet lir kilat bus tak biar nyaan sanggeus netek kena batu nu aya di jero jurang jang aksa juga ngantuh langsung ngalayang di kaluhur nyuruk ngagebrus asup kana jero curug anu ngagudida gede nyah sorana biar coe luar biasa ilmu hampang awakna jeung kacepetan gerakna mun pareng anu nitenan geus tangtu bakal colohok takjub. Sanggeus aya di jero curug nu nete manehanana dina luhureun batu budeud dan aksa luak lieu ka sabudeureun jero eta curug di dinya teh ku panon batinna katempo jika aya jalan ngemplong ka jarokeun tapi jang aksa buru-buru harita nitenan naon nu dituduhkeun ku akina nyata neangan batu anu lempar teh. Jadilah kajeung rada jero aya batu lempar kujang aksa harita di deketan nyawe segede bangku dipan gedena teh ieu meureunnya batu teh cek gereuntes hatena jang aksa sot harita manehanana mukaan bajuna kaayaan di jero curug teh hangut hawana saat papakeanana harita diteundeun dina batu nu taringgu nu garing
manehna harita diuk dina luhur batu anu lempar teh anu dituduhkeun ku akina, terus seret panehna ngeureumkeun panonna mepet bayu indra anu aya dina dirina harita dipepet dipeurumkeun ditutup mokus ka hiji tujuan nyata kana naon anu dipituduhkeun kudu jadi akina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Reup manehanana beuremkeun panonna terus gernyem wirid nu diharewaskeun kana ceuli ku akina tadi. Palawargi sadayana hapunten pisan. Naskah nangka bujeng seep ieu teh aduh. Upina palawargi carita nyambung bagian ka-7 Gunayaksa dicekapkeun dugikeun ka dieu nya palawargi. Hatur punten simkuring dina sagala kakiranganana, boh dina cara maoskeunana atanapi boh bide aya anu kirang merenah dina tata basa nanya palawargi. Palawargi mudah-mudahan dina dinten kadalapan urang saum dipasihan kakiatan tur mudah-mudahan saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nya palawargi. Sakali di palawargi hatur punten saur Kang Basarah masih kena heureutan teu acan tiasa inten tiap dinten saur teh nya margi ya ku kasibukan pengten palawargi mugi ngamaklum palawargi sadayana nya. Mangga palawargi sadayana hatur punten sanes kirang sono amit mundur amit mungkur bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.